pamirsa deui sareng abdi Salwa Febria dina News TV. Balik ti informasi bencana alam Gunung Semeru anu aya di Kabupaten Lumajang, Jawa Wetan ngalaman mituna nepi ka jangkungna 600 meter. Gunung Semeru aya dina status tingkat 3 atau tingkat waspada. Kebenaran ieu musibah alam teu mawa nyawa. CCTV Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang nembongkeun Gunung Semeru ngaluarkan lebu panas nepi ka 7 km. Letusan lumangsung ti 2 nepi ka 6 isuk-isuk. Warga diimbau henteu ngalaksanakan kegiatan sejauh 17 km sareng tetep waspada upami letusan tiasa kejantenan deui. Video ti warga Kabupaten Lumajang nembongkeun aliran lahar anu lumayan gede dibarengkan ku hujan gede jeung mega kabut. Diperkirakan aliran lava ieu ngalir ke arah desa Popohan. Rupikeun sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring kapayenan pamirsa sadayana. Muji ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.